Aku berdiri di sini dan kamu berdiri di sana. Satukan hati dan tekadmu. Kan selalu setia mendukungmu, walaupun rintangan yang akan ku hadapi, takkan pernah menyerah. Pun da ngarekuin gagal jeung si Iren ya. Gara-gara si Aceng kamari tah duit dari pake nguseup deui. Mentaan duit ka inung aing era. Ayo he mentaan duit. Aing guru kumaha tuh nya euy. Nya ka si Iren. Tapi era aing kumaha ieu teh. Aing meni kana diuk deui ah. Aduh. Jadi kapikiran ka keluarga si Oten. Unggal poe ku aing teh ditipu jeung dibohongan. Lamun dipikir-pikir mah dosa aing ke keluarga si Oten aduh. Sedengkeun aing mah pan manusa meureunnan. Aduh nu ngaranna manusa meureunna sajabana lamun paeh teh sajabana ti bilatungan teh panggih jeung balitungan. Leuheung aing lamun dihampura ke keluarga si Oten. Coba lamun henteu. Rek kumaha meureun hirup aing? Ah, diserak ayeuna mah aing ah. Rek ngarobah hirup. Moal atuh pati pudi ka batur ah, dosa ah. Ayeuna ge aya duit nu si Oten kamari sesa-sesa. Ku aing ayeuna rek dipulangkeun ah. Oh si Otena meureun ku aing rek dikeun ka indungna. Aing bari erek sasadu menta dihampura ka keluarga si Oten. Dosa euy. Ayeuna rek manggihan si Oten mun aya mun eueuh rek ka keluargana. Rek dibikeun ieu duit sesana ku aing ah. Iren. Abaun, Iraui. Be pisan Iren makin cantik wae euy. Abauna bisa wae. Kan emang geus cantik ti baheula atuh. Dia atuh turun heula ngopi heula. Geus atuh nuhun Ren. Baun mereka bumi lah yang namanya. Mangga Ren. Mangga. Kunaon Ceng gogolan anjingnya Ceng. Aduh. Coba eta. Sugan sia mah edan aing gini leuwas tuh hampir coplok ke jantung aing. Aduh. Reka mana tuh Ceng sia teh Ceng? Hayu teh kieu moal tumpak tah. Aing mah biasa luntang lantung aing mah. Mana karek balik teh karek balik. Oh, aing karek balik Ceng, karek jawab pisan. Hayu buru ah ngilu moal. Oi. Gitu. Wah, naguy motorna euy. Tapi aing mah power naik ku kieu mah jangkung, aing mah mending keneh naik muning, aing jeung naik ku kieu mah. Boy. Gasan. Aing mah. Coba ngajaran aing ngilu. Emang bisa? Sok. Coba eta si Bang Kawarah. Aing teh ngajakan. Tapi ini kumaha teh?
Capeknya digawain ku aing mantap. Aduh Un, sama tegang pegawaian aing aduh. Pokoknya ieu mah lamun tadi traktir ngopi ieu mah jeung jajan aing mah. Ah ieu mah tepunah ieu mah Un. Ya naik sama magana naik. Naik. Tepi. Aduh Un, lieur aing. Mending kena numpak muning aing we jeung numpak motor lu. Lieur aduh. Ayo kopi lah pesan lah orang ganti lah bajunya. Ayo burkeun lah. Ayo nya daguan nya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Cok. Waalaikumsalam. Maneh geuning ceng euy. Aing mah suka teh saha? Ayo Cok, ngomong-ngomong, ayo si Oten ka mana? Asa teu katingali. Pugu ti kamari oge tingkah mana eta budak teh tadi ti isuk ini coba ai balik eta kamari amek-amekan bawa sia kemana di heureuyan meureun budak urang amek-amekan baju di alung-alungkeun datang teh coba Baruk, Cok. Si Oten ngamuk. Bangunnya teh pantesnya, Cok. Mun si Oten ngamuk mah. coba di kemana sok di heureuyan nah mana rek naon tah tanyakeun si Oten boga dosa sia aja ke si Oten. Puguh Cek, wing teh. Matak nanyakeun ka si Oten teh boga dosa ka si Oten teh. Basa kamari teh ning Cek, basa ku Ece dibere duit 400.000 keur piknik. Ku wing teh teu dibikeun Cek, duitna teh Cek teu dipake piknik teh ning hari taning. Tah ayeuna teh wing teh rek manggihan si Oten rek ngulangkeun duit eta anu 400.000. Ngan da ku wing geus kapake sawareh, tinggal sawareh deui Cek. Rek mah tadi hampura sakalian ka si Oten jeung ka Ece ongkoh kitu Cek. Baruk aceng ku sia duit teh paingan budak teh ngamuk atuh balik teh cenah piknik teh jadi amun nyaho-nyaho kitu sia teh ku aing ti kamari didatangan aing mah asa-asa ka maneh Gusti nu agung karunya ka budak ada kan duitna atuh Cek hampurannya Cek. Aduh tah ieu teh da Cek tinggal sakieu deui Cek, tinggal sawareh deui duitna teh Cek. Da kuing kapake bejakeun ka si Otennya. Nah Cek, kuing dipulangkeun deui nya ka Ece nya, kuing hampura Ece nya. Manya saya teh aceng duit 400.000 ya tinggal 50.000. Tadi ka manakeun duit 350 deui. Astagfirullahaladzim, ieu teh hararese meunang Gusti, meunang ngumpul-ngumpul budak yang duit sakieu teh. Ieu maneh nu tega banget ceng. Aing ka dina teuing. Cek, puguh kuing kapake Cek. Hampura we nya Cek. Untung sakitu ge Cek masih kan aya keneh can beak. Kali dia hampura Cek nya, hampuranya. Aing teh cenah sok bosen ngampura sia teh ngan hampura we ti kamari kan meta dihampura we. Tapi kan kitu di awas ge mah ulah kitu-kitu di nya ceng nya. Cek, moal wing moal kitu-kitu deui Cek. Kan ngomong-ngomong Cek, wing hayang ngopi Cek lah. Pur pangnyankeun Cek hayang ngopi. Dasar sia mah. Kudung kitu manger we. Aya we sia omongkeun anak teh aing pangnyankeun ku aing. Ceng, kopi. Da karunya aing teh ka maneh teh Gusti anggap sahabat we da meureunnan teh jeung saha deui lamun teh jeung urang mah heueuh. Panas Cek nih. Aduh panas aja Cek. Sen. Ceng, ai maneh rek kitu wae hirup teh. Ngan tak rintik ka ditu ka dieu bedog locot alus gulak-gilek. Coba ari maneh boga-boga pamajikan atuh beuting boga pamajikan maneh teh eling gitu tah. Gawe bisa nanaon coba lah kitu ya kudu gidi ka ditu ka dieu. Bener bedog locot teh sia mangarahan teh. Cek. Bedog locot. Ini sudah bedog locot Cek. Cek bener Cek. Omongan Ece teh bener. Kuing teh sayang Cek sabenerna mah kawin teh Cek. Tapi da kumaha tuh Cek dibere kieu mah Cek awewe teh aramungeun Cek.
Uing pan nganggur wae geuning Cek. Duh kumaha tuh Cek. Ceng, jelema teh lain ulah ilik, lain nyo beungeut, lain nyo kalakuan, nu penting mah maneh teh alus, daek usaha, daek naon, saeutik-saeutik ge. Awewe teh pasti daraekeun. Lamun kitu mah maneh lantak rintrik wae da sanu sudian jelema teh usaha. Padahal Cek uing teh kurang kumaha Cek. Tuh beungeut uing sakieu kasepna, alamat lengkap, status jelas. Dina kasedek-kasedekna uing malahan suluh mah teh bisa meureunnan Cek. Tapi aneh Cek. Awewe teh armungeun ka uing Cek. Kudu kumahanya Cek. Tuh Ceng, erek sanu daekeun ka maneh coba. Nanya banget na ke hinyai gitu. Campuran jalan terah gitu sukan banget teh. Cek, banget aing men disarupakeun jeung gorengan. Ah, geus Cek ah. Ngomong jeung Ece mah aing lieur. Kaos ngomong kalkulator. Elehna, Cek tapi nganyuk heula nya kopi mah Cek nya. Isukan Cek, isukan. Ai maneh, sia mangan nganyuk deui. Harus eling. Tapi anger we. Aman saha we? Nu boga anak eueuh. Ah. Ya, kemana kamu? Si Bang Kawan.